Hei sakabeh umat mukminin sareng mukminat, lamun urang hayang salamet di dunia sareng akhirat, ulah ninggalkeun amanat anu 7 tong kaliwat, sabab ieu anu 7 bakal nyaangan geus puguh, dikubur nu keur pakeuh ku siksa Allah nu ripuh. Matak urang kudu nempuh kana perkara nu 7. Hiji ikhlas ibadahna, 2 hade ka indung bapana, 3 silaturahmina, ulah pegat salawasna, 4 ngalelebar umurna ku maksiat saterusna, 5 nyulayaan nafsuna teu diguguh pangajakna, tentrem ayem ibadahna eta anu kagenepna, loba eling katujuhna ka Allah sapapanjangna. Nyakitu dawuh Rasulna dina kitabna shahihna, ulah mangmang sadayana istri miwah